A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israila, he bani Israil, udhkuru kudu ari eling maraneh kabeh nikmati kana nikmati kaula allati an'amtu geus maparina nikmat kaula alaikum kamaraneh kabeh bisyukri kusyukuran alaiha atas itu nikmat bitaati ku cara taat ka kaula wa anni sareng saektosna kaula faddaltu eta ngunggulkeun kaula kum kamaraneh kabeh aya abakum tegesna ka pirang-pirang nenek moyang maraneh kabeh alal alamina atas sakabeh pirang-pirang makhluk. Maksud alam di dieu mah nyaeta kuluma siwallah segala perkara salianti Allah nyatana makhluk teh. Alami zamanihim tegesna pirang-pirang makhluk di zamana itu abakum. Wataku sareng kudu tarakwa maraneh kabeh. Khaufu tegesna kudu sarieun maraneh kabeh. Yauman kana hiji poe. La tajzi anu teu bisa ngabales fihi dina itu yaum saha nafsun seseorang an nafsin ti seseorang nu sejen syai'an kana hiji perkara oge huwa ari itu yaumul kiamati eta poenan kiamah wala tuqbalu jeung moal ditampa bitai kalawan dibaca maketa tuqbalu wal ya'i sareng ya yuqbalu minha ti itu nafsun naon syafa'atun syafa'ah ay laisa tegesna teu aya laha eta tetep pikeun itu nafsun naon syafa'atun syafa'ah fatakbalu tuluy narima itu nafsun fama lana min syafi'ina. Surat Asy-Syu'ara ayat 100. Pama mangka teu aya lana eta tetep pikeun abdi sadaya min syafi'ina ari pirang-pirang anu nyapaatan kabeh. Syafi'in irobna teh kasroh jadi majur tarkibana nama jadi mubtada muakhir tina lana mantak mahalna mahal rofa wala yukhadu sareng moal dicokot min hati itu nafsun naon adlun tebusan fidaun tegesna tebusan walahum jeung teu ari itu nafsun yunsuruna eta bakal ditulungan kabeh domirhum jeung yunsuruna kembalina teh kana nafsun pangna kembalina kana nafsun sabab muroatan limakna nafsin ngalirik kana maknana nafsun sabab ari nafsun teh kan isim jenis sedangkan isim jenis dina segi mana jamak mun ditingali bi tibari afrodin nafsi ditingali tina segi afrod tawa individu nu aya dina jenis nafsun seueur aya naon aya manusia aya jin aya malaikat jeung sajabana kulantaran kitu maknana teh mana jamak mentak domirna di dieu domir jamak walahum jeung teu ari itu nafsun yungsoruna eta bakal ditulungan kabeh itu nafsun yumnauna tegasna dicegah itu nafsun min adzabillahi ti adab Allah wadhkuru jeung kudu areling maraneh kabeh idna jaina dina nalikana nyalametkeun kami nu agung kum kamaraneh kabeh ay abakum tegasna ka pirang-pirang nenek moyang maraneh kabeh wal khitabu sareng ari khitab bihi ku itu idna jainakum wa bima jeung ku perkara badahu tetep itu mah dina sabada idna jainakum lil maujudina eta tetep pikeun anu diayakeun kabeh fi zamani nabiyina di zaman nabi urang sadayana bima kusabab perkaraan ama parantos maparina nikmat Allah ala abaihim ka pirang-pirang nenek moyangna itu maujudin tadkiron karena ngelingan lahum ka itu maujudin binikmatillahi kana nikmati Allah ta'ala mahalur Allah liyuminu karena yen supaya ariman itu maujudin min ali fir'auna ti bala tentarana Fir'aun yasumuna barina nibakeun itu alu Fir'aun kum kamaraneh kabeh yudhikuna tegesna nibakeun alu Fir'aun kum kamaraneh kabeh ari yudhikuna teh kan mun dihartikeun sajentrena jiga Sunda mah kieu mere mencicipi kulantaran teh enakeun diringkes we nibakeun yudhikuna nibakeun itu alu Fir'aun kum kamaraneh kabeh sual adabi kana gorengna adab asyaddahu tegesna anu banget tina itu adab wal jumlatu sareng ari jumlah yasumunakum sual adab halun eta janten hal tarkibanana min domiri idna jainakum tina domir nu aya dina idna jainakum
janten sahibul halna teh domir kum nu aya dina idzna jainakum yudzabihuna nyatana maruncitan itu alu Firaun. Bayanun ari ieu yudzabihuna eta jadi bayan 5 pikeun perkara qoblahu tetep itu ma dina samemeh yudzabihuna nyatana sual adab. Abna akum ka pirang-pirang budak lalaki maraneh kabeh. Al mauludina tegesna budak lalaki anu dilahirkeun kabeh. Wayastahyuna jeung ngantep hirup itu alu Firaun. Yastabikuna tegesna teu maraihan itu alu Firaun. Nisa akum ka pirang-pirang awewe maraneh kabeh. Liqauli ba'dil kahanati karena obrolan sawareh nadukun lahu ka Firaun. Anna mauludan kana sayaktosna budak lalaki anu dilahirkeun yuladu anu bakal dilahirkeun itu maulud fi bani Israila di bani Israel yakunu eta bakal bukti itu maulud sababan eta jadi sabab lidzahabi mulkika kana leungitna kerajaan maneh. Wa fidzalikum sareng eta tetep dina nu kabeh al adabi nyatana adab awil injai atanapina disalametkeun. Balaun ari cocoba, ibtilaun tegesna cobaan, au inamun atanapi nikmat. Mir rabbikum ti pangeran maraneh kabeh, azimun anu gede itu bala. Wadhkuru jeung kudu eling maraneh kabeh id farraqna dina nalikana ngabelahkeun kami nu agung, falakna tegesna ngabelahkeun kami nu agung, bikum kusabab maraneh kabeh, bisababikum tegesna kusabab maraneh kabeh, al-baqarah kana lautan, hatta daholtumu sehingga yen arasup maraneh kabeh, hukana itu bahro, haribina barina anu kalabur kabeh, min aduwikum ti musuh maraneh kabeh, faangjaina tuluy nyalametkeun kami nu agung, kum ka maraneh kabeh, minal gorki tina titeulem wa agrokna jeung neuleumkeun kami nu agung ala Firauna ka bala tentara Firaun qaumahu tegesna kaumna Firaun ma'ahu sartana itu Firaun wa angtum bari ari maraneh kabeh tangduruna eta narempokeun maraneh kabeh ilang tibakil bahri dugi ka ngarelepkeunna itu lautan alaihim ka itu alu Firaun. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bissawab.